Semaria Winangnung gegelar miraga sukma Semara kuncup dan narabulun Semara semari gegelar miraga sukma Semara kuncung dan narabulun Pakuning alam sadaya alam sadaya mulat medal ingkang sanghyang tunggal anak keput dawalang gareng anak bapak ayane ampuna ilaing tetiluan melangen bapaknya ari mamangkatan tesok dibiasakeun tarabema kanu jadi kolot rumaos abdi nampi kelepatan Pak coba geura jawab namun lain tas ngadeugeus ti para pangagung naon maksud lain tanpa dikanyohokeun ku bapak wani-wani kamarta naon geus dilampakeun ku lain ngepot dawalang gareng naon wae ilai ngadeueus para pangagung teh jang numawi bapak ti payun abdi rumaos nyuhunkeun hapunten tina sagala kalepatan abdi teu wawartos ka bapak nyatana lolos ngadeueus ka para pangagung nu aya di amarta sadayana abdi rumaos abdi oge parumaos nampi kana kalepatan tayeu perkawis si dawala si gareng daya memungsa ukur kaca canak wa abdi tetep we abdi anu janten mantak mah teu naon wae ilai ngadeueus ka para pangagung teh jang kieu bah dabongan saur bapak yen bapak teh nyebatkeun ka abdi dina danget anu parantos kalangkung yen bapak teh ngagaduhan sabagian warisan di jagat Sulalaya di kahyangan tapi teh Pak aya ngabuktoskeun soal eta ulah harengheng ku dedengean ieu teh ceuk deungeun ceuk batur ceuk tatangga nu jauh nu deukeut si cepot teu gableng cedok si cepot ngurus tunyu si cepot kongslet si cepot cenah pajarkeun teh kadadak edan ngaku-ngaku boga warisan tapi teh era ku kecap eta kecap bapak si cepot stres cenah cek saha teh jang sabaraha cek panayagan sabaraha cek urang dieu pake jeung ngaku-ngaku cenah si cepot boga warisan di jagat Sulalaya mun nya cenah si cepot boga warisan di jagat Sulalaya moal meureun hirupna kokoro nyosok mararat dosa upami di emut maknya pan urang teh di bumi tong bujeng hingga harta bana kakayaan teu gaduh hawu-hawu acan ta abdi teh bade ngabuktoskeun sasauran bapak kasauran bapak nyuhunkeun widi ngadeueus ka para pangagung nyuhunkeun tawisan ti para pangagung bade hajat ka jagat Sulalaya nah atuh bapak kumaha abong kene datangna tinu kieu abong kene datangna tinu model kieu heureut pakeun pungsan bakahan lieu keragam daya tong bojeng hingga di widian abdi teh
serat teh tumbuh jeung ngadi tawis anu kenging abdi ngaja meser buku kalau di pahala di tunggulan di jejak di ciduhan beok karep beri abdi teh Pak mun kitu mah urang ngaulat teh urang pindah dunungan bohong dunungan hayang didukung teh geus jarana di magening teu ngalieur sabelah mata tong boro komo lamun menta harta bana hayang disumbang urang menta izin oge hayang diizinan ka sawarga kalah di pahala gitu Pak. Nah kalah di ciduan teuing aing oge ulang ajar syah nyak kapaingan keun atuh ai ilaing menta idin mah kapangagung tong boro kapangagung kadewek oge da moal burung moal disaluyuan kalau oge sarua disiksa ge teh nah nek kabuktikeun teh ngabuktikeun kecap anu mana anu ku bapa disaurkeun yen bapa teh nyaurkeun yen urang teh gaduhan warisan sabagian dijaga sulaya ngahina sia kaing nek era-era beungeut aing dikamanakeun beungeut dewek sia teh anjir aing unikoh kalau penting ieu mah ulang ajar sia bapak oge kumaha ayeuna bade ngawidian moal aing tibatan ngidinan sia leuwih hade aing tong di aku kolot ku sia kujuk nyingkah sia kitu maritis tong aya ditu maritis hayang ini jeung si dawala aduh abdi montok tong cacanak babantong ulang ajar sia dikamanakeun beungeut dewek mana teuing genjleungna lamun ilaing ayeuna hanya kajaga sulalaya abdi mah kapan bade ngabuktoskeun lain ayeuna waktuna kujuk edan sia kapaingan teu loba nyebut stres sia tong boro dunungan aing we moal ngidinan iya naon sia cumiduh ieu Pak demut ku abdi dipikir dibulang balik dibuung diutahkeun ibarat cariosan bapa teh dodol murag kana keusik diletak amis dicapek ngeres kitu batur-batur gueun atuh Pak cing bapa sorangan geuning kalah sarwana jeung dunungan ya hajat ka jagat sulalaya teh nengkeun kudu siap sagala rupana kudu pinuh sagala rupana hiji bersih hate kadua ilaing kudu pinuh ku ilmu panemu jampe kalawan pamake ede ngarekeun naon abdi ngarekeun abdi jelema kotor ngarekeun abdi jelema belegu teu boga pangabisa ai kitu jangan pembuktian abdi hoyong di idinan ku bapa abdi kedah ngabuktikeun naon ka bapa ya dengkeun dewa teh laluhur elmuna sia disanghareupan ku Yama Dipati saletak sia hayang digebruskeun ke kawas Candra di muka rek kumaha sia nyanghareupanana sia teh dewa teh anu diagung-agung ku para balaraja anu aya di Marcapada ilmu noge saluhureun manusia anu aya di Marcapada Aisyah gablek naon ne teu percaya ka abdi nek percanten moal teu aing teu percaya saelas punten Pak naon jeung pembuktian leuleus Pak aduh ayana Gusti aya Semar eleh ku cepot tong kaget naon ye ayeuna dunia terbalik teh
aduh tobat teu ngepot dewek tong dikieukeun leuleus epot apan Semar teh jagoan kolot Panawa gancang cagerkeun bisi katoyan dewek kudu sejen tanda teu ngamuing aduh tobat teuing cepot jang bapak tong dikieu-kieu cagerkeun ayat aduh kutawan taingan Pak reng cagerkeun teu tiasa Pak cager mah areng mah nyagerkeun mah teu tiasa ngan areng mah lamun ngaheuraskeun tiasa Asia naon ngeuraskeun teh urang mah lamun nyageurkeun pan teu bisa ngeureuskeun mah bisa ngeuraskeun naon ngaheuraskeun eta tabang daun waruhanggan darus sinemul truk waras aduh nanu dewek aya di ilahi jang percaya teu Semar Badranaya waspada sing goreng ayaan santer tina jasad Asrajinga satu kebing langit camparing jagata yang manusia tiasa ngalulukuran Semar Badranaya nanging dadak tumadakan ku Asrajinga tiasa kaungkulan ningali ayaan kurung gumebyar tina jasad ieu Asrajinga jang dewek moal ngahalangan pek jang samung doa ti Bapa kumaha Pak sok hate ilaing paniatan ilaing sok tuluskeun percaya dewek ka ilaing jangan ngabuktikeun nya yen dewek boga warisan di kahyangan jagat sulalaya lugain niraya lumunur mimit milayang rana lugain niraya lumunur mimit milayang rana kaget deniram ningali kataya cek aing ogenya aduh hebat Gusti kabina-bina teuing jagoan lanceuk aing Bapak anu tukang ngahirupan ku dewek dipaehan Bapak tukang ngaheuraskeun ku dewek dileulesan percaya 100%. Dada bola dieu imahna bola dieu awas da bola pindah ka dieu naon itu aya nu cing pucung hul timpel bah ditu rasaan mah bola dieu imahna sabab ameuna beda bola dieu mah ieu hey jali dari Semarang dari Sabah turun ke kali dari Sabah turun ke kali dari mata turun ke hati eta nu bulenek nu irungna purek nu ceulina purek irungna jiga terong anjing garek goblok sia irung aing disebut terong kabina-bina teuing ulah sarwana ulah sana
dicetrok sia ku aing dilegleg sia ku aing dibalik sia teh buta rek ngalegleg sia lain sia ngalegleg buta goblok irung aing disebut terong nu penting liangan goblok ya dengkeun daripada ayeuna kajenting irung di dinya bangir lamun liangna kaluhur pan lamun aya hujan ngerebek di mana-mana oge anu ngadungkuk mah liangna moal pati katingali di mana-mana oge nu ngadungkuk mah liangna oge sok rada nyumput blegung sok taroskeun ka teh Haji Yoyo nya teh hajinya nu ngadungkuk mah di mana-mana oge sok loba nu resepkeun goblok sabina-bina sia nganggap ka aing eueuh liangan eta liang tah bisi sia teh nyaho liang aya jelema karari kadieu ade kadarari ade kadarari Gusti naon urang bakal tulus ngalibet teh Gusti naon kitu aya tomat nebikeun kabur hayu bakal tulus urang nyamal goang teh naon kitu aya bawang nebikeun ka sagede kieu beres goblok aing disebut tomat gelo anjing teh aing disebut bawang Gusti naon itu tinggal anu kadua irungna jiga trompet Gusti kabina-bina teuing anu make kopiah saha maneh ngaran naon saha maneh ngaran Ustad Udawala Dahrori anjing nyebut Ustad manya ya Ustad kitu patut sabodo teuing kumaha aing bari oge nek percaya rek henteu wah percaya aing paduli hayang dipercaya ku sia aing bari oge kumaha sia ngaku-ngaku Ustad kumaha salatna goblok ai kitu ai teh irung nepikeun ka kitu nyolong kodor kumaha salatna memeh salat oge memeh sujud jeung ruku ngageduk panten kana ubin sia teh teu percaya aing satu tanah ngaku Ustad kumaha ai kitu ai rukun Islam aya sabar hiji sok aya genep hiji rukun naon nanyana rukun iman aya sabar hiji aya genep aya hiji iman kalau kedua iman ka para malaikat ka tilu ka para rasul ka opat ka kitab ka lima kalima naon ka poe akhir ai ka genep mah nyaeta ka papasten hade jeung goreng bener euy hebat euy percaya manehna ngaku-ngaku Ustad percaya ngan bisa beleun teh irungna we jiga trompet percaya aing ka maneh ai rukun Islam sabar hiji aya 5 hiji syahadat 2 salat katilu zakat kopat puasa kalima munggah haji mun kawasa di jalanna bener di urang oge sarua aya 5 tah di dinya mah 5 di aing genep anjing genep di mana 5 tah di mana-mana oge 5 nya tadi kuring mah agama kuring mah aya genep naon anu ka genep naon eta nu ka 5 munggah haji mun kawasa di jalanna tah di kuring mah aya genep aya genepna naon balik deui ti ditu ka dieu nah sia rek ngadon bebetah di ditu dulur teu boga indung bapa di dieu
nya balik deui ka dieu. Anjing ti goblok bina-bina. Bener Gusti naon rukun Islam teh aya genep jol wae sarwana jeung ngaco. Urang mana ya teu darartang. Dengekeun kaula dina waktu aya menang gandam ramut ti para dewa. Sanu bisa nyangkalak anak-anak Semar bakal diganjar sataker 5. Oh ya tidak jago bayaran ha. Bakal diganjar kaula ku para dewa. Maneh anak-anak Semar moal ditampik dewek anak-anak Semar, dewek panggedena taya kadua itu katilu. Wah kabeneran teu kudu hese. Pasrah ka kaula, pasrah ka kaula lain ka saha kanu nyiptakeun bumi langit sawarga katut pangeusina. Waduh si gelo wani ka kaula ora wani dening apa sakarapmu akulah dening dewa. Ayo kapungwa ubuhna awas gareng awasnya siap. Ampun mang udah saya tong ampun-ampunan era ku kerpus beleguk sengkil ayo cocokanana didudut paingankeun kuat ngalengak gitu. Aduh alah mang urang rek maot mang epek we rek paeh mah make jeung ngabejaan sagala teh alah pek ilaing maot dewek rek balik naon? Ayo
naon ngalia ai teu disampeurkeun ai sok sieun diririwaan naon sia teh urang teh kapan nek maot heeh hese maotna cing supaya urang babari maut kumaha sok pembacaan sok la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ayalah sholat komat goblok sia teh kabina-bina teuing sia teh mang naon urang hese maot pannya cing mang urang pangcekekeun supaya tereh maot cekek baik-baik nya sok ridho ikhlas ke korban merdeka kami nubina teh pun cekek baik-baik dah hayang yang dicekek wae abeh henteu ieu hese paeh meureun hehehehe naon aduh dong tadi cekekna kapan di mana-mana oge urang dia oge nyahoun anu ngaran dicekek meureun kudu beukeung da urang man dong beukeung naon atuh da ieu pigelang leungeun moal paeh atuh goblok dicekek pigelang leungeun mah kapan maneh nu maotna goblok bina-bina teuing abongkeuna buta aing lah da bala rek nya ade urar manar naor pamasugar naon pamaksudan gitu bener naor dalar sudar atawar maner naor aror irin bina-bina teuing sia teh ngaruksak sia teh sia kepung si cepot si dawala kepung awas ya dawala dengan baingan kemalimaan ayuan dan ingat ayo maju warna mundur anu neungeun belah dieu hayo urang mah jika nama mungeun belah dieu hayang belah dieu urang mah moal tuku